Jauh sabaraha gitu. Jam setengah dua meyeuna meureun salat tahajud. Lain jadi sare. Ya. Wayah kieu mah mejeuna ngalakeun teu kieu euy. Mejeuna. Heeh. Mejeuna ngagulingkeun we. Karekas. Pernah jaga ngeriwes ka kolot. Wayah kieu mah gara adat aya kan. Ya kana. Bade ka mana atuh mamang teh teh? Mamang. Ya. Luas aing geus eta. Lain aing ubar tunuh naon. Rupi-rupi obar tunuh mah atuh. Naon atuh? Aya ngopi, Aya kopi, aya udun, aya udun, aya deui naon? aya ngabaso. Bara deui sosok ngabasok. Iya. Palading aya keneh. Aya. Pelem dan gitu mah. Anu pas mah wayah kieu mah nyusu kan. Yesu. Nyusu. Itu mau pernah ya kan. Ngan kana negara itu kabeukingan. Susu cap eta ya mah cap Cing atuh aing bendera. geus karolot masih malalikir. Susu Manela. Cing Deni yang udun aing deuleu. Coba Deni bere Deni coba. Yang udun. Wayak ieu mah Yusuf bangun radang ngeunah Ih, pelem ya. Rada mantap aya kieu. Ududna naon ieu merekna? Rokok naon eta teh mah? Siapa Deni manya udud merekna hamil. Belegug sakakolot. Ieu geura ududna warna sampurna mil. Nah, ieu sampurna mil teh badag. Badak eta. Apaan sampurna mil baru? Sikan hayang dikenyot aing Nya eta kenyot. Meujeuna ngenyot we kieu. Meujeuna ngenyot pewet. Aduh, bener-bener pelem, pelai. Gila, udah ya, gini ngenan. Pasti we wayah kieu mah teh. Udah dulu, kenyot lagi. Sedot lagi. Waduh, Nya siga aya magnetan we. aya magneta. Pelem. Dekat terapi. Sedot lagi.
pedo lah udah dulu sedot lagi. gini-ginan ada kelelewihan nya nya tong kaleuwih Sakarut pake kaleuwihan makin. cing yang Deni kan dia sakit tah kadinya tah dia sakit Deni sujak kasep bager si Deno si Montong si Deno si Montong si Deno ada saruntu belek runtuh atuh mun kitu sejawak sia teh 20 kilo seragam mah teu mahi sia yang hari nami teh saha Deni putra saha bejana sina inung maneh rana nya nuju rarangaan itu sing yang pangmaisiatkeun ieu walilat eta walilat Walikat. walikat Wah, eta walikat saya isuk mabalik kitu alah kira seutik behana pan seutik kana cengkang ka dinya teh jadi obat ilahi iya alah behana pan deui ya teh seutik kan eta tetepokan dia belagu cicing hayang diganong ati aing siti hayang diganong samareta udun hamil tah gawe mere siti belagu aya ganong kadinya mejeuna ngaganong ayo kumpul cenah cinta teh buta dulur-dulur bangsa diu baraya bangsa dinawa ayo kumpul kadaria hade eta ka urang kalera uhanana
Ayo kumpul euy. Anu ti lebakna, anu ti kidul ti kalen, ayo. Naon sia teh jang dijorowokan we kieu ganeng. Hayang jajan atuh bah. Hayang jajan bah. Sia mati isuk ngajajan wae si teh. Jajan wae parina ge atuh lah. Sudah abah hayang jajan. Hayang jajan abah. Nah, atuh mang mun dibawa wae eta budak teh. Nya. Oh, da ieu teh ari teu dibawa sok pasea wae jeung anak using. Oh. Ka mana atuh teh inungna? Heuh nya eta inungna teh maot. Uluh eta maot. Kunaon maotna teh? Maotna teh eta digegeleun lentah teu pira. Digegel lentah. Aya meureun kana 15 sikina mah lentah teh sing jareplok. Ngaronyok. Dina naon eta ngaronyokna? Dina bobogaanana. Dina halaeun teh lentah teh. Ngajareplok aya kana 15-na. Nya. Lentahna teh. Lentahna teh. Heeh. Eta mah kuing di bedolan we hiji-hiji. Ceplok eta lentah dina bobogaan eta di bedolan. Beunang eta nu 14 mah. Ngan eta nu hiji hese. Hese nyepot eta. Nyepot eta mah. Nyepot Di pisan. bedol teh kuing teh lain lesot keulah ngejepret. Ngejepret pasti. Eta lentah mending ngajepret. Aing teh da kesel. Nyokot karunya ongko nyokot we peso dikereut uing teh talentan uing teh nah eta mah ngagorowok eta pamajikan uing siapa eta mah lain lentah belegug piraku sia teu wau da memang piraku teu wau atuh abah Naon sia teh jang? hayang jajan atuh abah nya hayang jajan mie api dadan. Geus eueuh si teh yakin mah geus beak. Hayang jajan. Jang ulah jajan wae. Ai Ujang teh geus sakola. Atuh nya Ujang mah geus sakola. Sakola Ujang mah pang bageurna, pang pinterna sakola ge. Malahan mah batur mah poe minggu teh pre Ujang mah sakola. Sakola we terus. Nah, ieu mane prena iraha tuh. Senin teh ka Sabtu. Atuh eta mah lain pinter lain rajin sia teh. Ai kitu mah. Ai kitu mah beuneuran pangedulan sia teh. Nu penting mah pinter. Abah, Naon sia teh jang? hayang panglikeun ikro bah. Nya atuh. Naon teh ikro teh? Aduh belegu. Kita nyaho ikro abah mah. Teh ikro teh jang paragi ieu geuninganan sok aya dina jerona teh gambar Superman. Gambar ieu teh geuninganan. Eta mah komik atuh sia teh. Komik eta mah. Oh salah nya bah. Salah ikro mah eta mun anu sok ieu aya alip-alipan geuninganan gitu. Oh nya. Abah. Sikan ai Ujang geus sakola kelas barahiji. Kelas hiji. Kelas hiji Ujang mah sakola teh. Kelas 1. Ari harita maneh jang? Naon abah? Harita maneh geuninganan disetrap ku guru kunaon? Ai Ujang teh hari teh keur sakola, cik teh hayang
hayang ka guru teh bebeja. Terus Terus kumaha tah? cikeng teh bu guru hayang jung cenah ka WC. Bari jeung padahal mah ujang teh geus beuki udud. Nya Padahal mah di WC teh ujang teh hayang udud we malenyun. ngalepus ya. Ngalepus nepi ka nyerebeng kana kenteng. Nya. Ai guru teh teu silila teh nyusulan cenah. Nyusul, Ujang nyusul. keur naon maneh teh? Nuju cikeng teh bu guru. Nah, lila teuing cenah bari jeung eta naon ngabul kana kenteng. Sumuhun pan nah haneut keneh. Cek ujung. Oh, atuh paingan di setrap atuh. Heeh. Nya nyeta aduh. Langsung setrap hari tadi. Ayeuna diuji ieu kumang ieu nya. Naon mang? Coba Diuji ieu urang-urang tes kecerdasan. Kuwa ieu. kuwa empan. Tah kuwa empan urang tes. Sikat. Ayo siapa tancut? Takut meuseut teh. Ai teu takut nya. Sok kuwa empan. Tah. Urang ieu we mah pribahasa. Nya. Aki-aki ragrag surak. Naon? Nya teguh ka dinya sok. Gampang. Naon? Baralak. Naon? Baralak aya kira-kira suram mah geuningan. Kitu cek guru oge. Salah. Nah, make salah. Naon kira-kira suram? Eta mah eta we jagoan. Jagoan. Pinter. Kina eta mah. Aduh. Aing katipu. Anu kadua, Naon? shot. Budak leutik ngamai peujit. Naon? Aduh gampang atuh. Naon jang naon? Budak detik ngamai pecit mah jarum make bola. Salah. Make salah deh. Buru-buru bawa ke rumah sakit budak leutik ngamai peujit mah. Aduh, uing salah di wae. Nipu deui ka uing awas ya digawean. Masuk nipu wa empan mah nya. Uingan sia. Shot naon tuh ujang? Ti ujang mah dene. Naon sababna kapal sok jalan luhur. Tah nya. Shot. Sabab lamun jalan handap mah meureunnan ieu kana imah kana naon meureunnan? Ngabrak. Salah. Salah. Oh, salahnya. Apaan eueuh simna kapal di handap mah? Salah. Apaan ari kapal mah kudu di luhur kudu nage. Heeh, kunaon sababna make kudu di luhur? Asin lah asin. 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 Taluk lah. Sababna. Heuh. Sababna kapal di luhur teh nyatana lamun di handap mah bakal beak duitna ku barudak. Sabab lamun liwat kapal mah geuningan apa kapal minta duit. Duit jadinya. Jadi lamun di handap mah beak eta teh duitna ku barudak. Aduh. Hai guys. Alah katipu budak leutik euy. Saner oge. Saner, Si ya. ujang. Cek ujang oge naon. Lamun nyanyi bisa ujang nyanyi. Atunya bisa ujang mah. Coba. Baja. Shot atuh jang maneh nyanyi. Sawat. Shot. Bisa mah nyanyi. Gampang. Nyanyi ieu we mah bahasa Inggris. Nya. Coba atuh jang. Ada hari Minggu teh geuninganan. Nya kumaha tah laguna? Pada hari Sunday a follow Father to city. Night man is beautiful and she to down. Ku duduk samping bangku yang sedang ku walking. Mengendari horse supaya aku dawangnya. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Siap. Naon? Nama jadi oh yes or no? Oh yes no. Kapan gitu? Ya salah. Atuh oh yes or no malah suara sepatu kuda. Soal naon bang? Suara nu gelo keur kukudaan setelih Iya, mah. Salahnya. Wah, orang Sunda mah bahas lagu Sunda we atuh. Lagu Sunda we atuh jang. Aya pada hari Minggu oge. Shot kumaha urang Sunda. Pada hari Minggu turun ayah ke Garut, naik dengan buntut ditarik ku kuda gurun,
duduk samping pangusir yang sedang cemberut mengendarai kuda berijeng gagarut. Syah, gagaro naon eta gagapa eta? Letik-letik geus kitu jorang. Naon jorang naon? Eta gagaro naon? Atuh dengekeun heula hulu buntutnya. Ulah waka memponis apa kata orang sebelum bukti kalawan nyata bubuk roti dina mata. Tuh naon atuh balikan deui atuh. Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut naik delman buntut ditarik ke kuda buntut duduk samping pangusir yang sedang cemberut mengendali kuda berijing ke Garut. Lamun tina u biasana eta teh murwakantinya lagu teh. Lamun tina u kana u, lamun tina i kana i, lamun tina e kana e, tina o kana o. Lamun tina rut kana rut, lamun nyut kana nyut. Pasti teh. Heuh. Atuh dengekeun heula. Dengekeun heula tika beres atuh. Shot tika beres. Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut naik delman buntut ditarik ku kuda burut duduk samping pangusir yang sedang cemberut mengendali kuda berijeng ke Garut bujur. Ai sugan teh kanyut. Manehna nu jorang. Si mama kitu, si mama kitu. Siang era kisah, geus para saja jempol. Ayo kumpul. Sato mati jalma marah pada mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh teh. Jawab. Apaan bieu ge dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Lamun aya nu wiluk salam teh kudu dijawab. Man salama yuslimuna bilisanihi wa yadihi. Jadi jalema teh silih salameteun teh kulisana urang muslimah. Itu pada kudu dijawab. Heueuh pan bieu ge dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lain haleluya saja. Waalaikumsalam. Apa lagi gue ke dijawab Waalaikumsalam? Ish. Nah, imane. Waalaikumsalam. Nya. Urang teh sakedeung deui oge bakal maot. Nu matak urang kudu bener-bener nyatana cicing teh kudu dina kaimanan. Nya, kaislaman. Nyaho sararea oge nyaho. Ish. Kaimanan lain mang tadi lain. Kaimanan belegu. Kaimanan. Sia lain kaisina. Aduh. Aing mah saku heran ieu jalema. Unggal-unggal papangi jeung aing. Nya. Buat teu nyara rambung ngomongna teh. Eta tungkul kana HP wae. Nyata kitu. Ayeuna geura di dunia teh ongkoh cenah alam rame. Ning jara rempling. Menit teu kadenge suara bungkreung acan. Bete goblok. Suara bungkreung ngajarkeun teh kumaha suara bungkreung sih teh.
eta mah kamari mah heueuh wing teh da di imah teh kasepian meuli aing teh radio weutuh radio mah ngan eta disetel teh we soraan heuh eta teh siana budeg is weutuh malahan mah kwitansinya gaya kene aya kene kwitansinya ge weutuh tuh tempo di si engko meulina ge di Cibadak nya oh maca kewesoraan ge teh manen teh budeg is weutuh kamari oge tah meuli HP HP kumaha ter we eueuh sorana mah heuh sia eta budeg weutuh nya kamari mah hayang meuli TV kabeuli TV gambarna alus harirup cekas malahan mah hayang di kana YouTubekeun aya nama TV teh bisa geuningannya disebutkeun TV Pandroid eta ngan edas sorana eueuh weutuh oge heuh eta teh manehna budeg is weutuh elo sia weutuh sia sokeun ramadan pada Melayu ayo kumpul saya ya wala dia palat pati salopati ulan gusti wayahna na waktu ayeuna geus siap parantos manuka hei bejakeun gajihan ulah tanggal 10 bejakeun tanggal 5 gitu boga bang emo saha aji kita dina gaji lain rek ngomongkeun gaji ieu mah heuh wayahna bejakeun lain rek ngagaji is weutuh sia mulai doma kita di sana pati kaulan gusti salopati abdi paduka ya dina waktu ayeuna wayahna sabab eta si Gatot Kaca teh ceuk beja mah saktiman rasuna tapi pikeun kaula morek mundur sasiku morek ngejat satu yang beas bakal isang harapan ku kaula anu ngaran si Gatot Kaca sapratanipun Raden Gatot Kaca parantos anjog ka kapal wates negara barang ningali jadanya sasatna anu ngaparedega dina cadas anu ngampar ngaraos curiga Raden Gatot Kaca pilih aya ancaman ka nagara Marta itu kayanana lajeng nyororot maksad mepangan ye sasatna para denawa lho soran lawan eta ngagerung moal kapal mah kitu bulan Gusti nya
bejakeun gajian bejakeun. Naon sih teh ngomong-ngomong gajian wae. Ish, weueuh. Baru kana ka Bangsat bae weueuh. Itu aya nu ngalayang di luhur ke patih. Mana paduka itu? Walah. Ingkang sampun kaget punirakan ningali kasronok sakenahing marga ngalaga wis kena dihin penas karsah ya Parisangka kaget barengan ningali Raden Gatotkaca. Aya ponggawa anu sakieu gagah. Bobo ieu dewa anu turun ti luhur yang perken ka sugan wae ieu mere nyatana bantuan ka urang. Sabab urang geus nyaho si Gatotkaca memang anu kalintan gagah. Syukur bagja kamayangan. Lamun teh amah ieu memang dewa urang tanya. Sahaya Kapilodram Kaula Gatotkaca. Ya saha Kaula Gatotkaca pernah amarwat kasuota watas kagerigilan diniraya ingkang hamidangan ya anu ditunggu-tunggu geninganan tesangka saneangan geninganan ieu nu ngaran Gatotkaca bakal tereh laksana aing malas mati ka Kangjeng Rama Swarna kapercaya kanyeri baheula bakal jatana kabalas dina poe ieu Gatotkaca samatkan yaya poe ieu bakal putus riwayat maneh. Keras
sangarepan ieu kaula anak nasna Berjuang di medan perang, bersulit di medan juri. ngaran teh Gatot Kaca Orang kapinaga kaula Gatot Kaca. Jabang Tutuka Bener kaula Jabang Tutuka. Badalungan Kerincing Wesi Surya Pringa Purabaya. eta ngaran meni loba bener Jabang Tutuka Bener kaula Jabang Tutuka. Banteng bebenteng negara Amarta kaula sanu rek ngancam ka negara Amarta kaula bagiana. Kiai anjeun saha? ya bisi anjeun ka apal kaula ngaran Prabu Lodra Paisangka ieu nu tukang patih kaula sakaligus adik kaula kakasihna Lodra Geni oge nu tukang deui Lodra Denta oge nu tukang deui Lodra Budag Maksud jeung tujuan asup ke negara Amarta ieu sabab geus kareh kabana sapon ke negara Amarta. Beres kareh kabana sapon ke negara Amarta. Dina waktu ieu kudunya hareupan heula nya teu pamariksaan kaula. ya sabenerna kaula teh keur neangan jalma anu ngaran Gatot Kaca nya anjeun pisan bener nyatana Jabang Tutuka bener Ora kapilunggawe ya baheula inget keneh teu anjeun waktu nelasan Kangjeng Rama Swagen Naga Percona inget keneh apa teu nalika Kangjeng Rama mikapalai Dewi Supraba ya inget keneh teu baheula ingat geuning teu Gatot Kaca geus nelasan Kangjeng Rama. Ingat keneh teh Ingat keneh teu asa manya ulah pura-pura bego ulah pura-pura butak cirah. Woi ieu teh sekeselerna sekeseler Prabu Naga Percona. ya inget teu maneh Kaula inget kaula nelasan si Naga Percona sabab geus ngin karaman di sawarga Manigloka. ya ayeuna waktuna balitungan sia bangsat utang pati bayar pati utang urang bayar urang ayo kepung wakul buaya marah si Gatot Kaca pati senopati ayo Gatot Kaca ora kapilunggawe apa kon wani marang aku ora wani dening apa kulanang kuelana son pada panas ya urang pada nyaka sabuk milang tatu adu telu ampar tiga sobat kurang ajar Satu marah, satu mati. Ya marah pada Melayu. Satria penilita anding.
pembela bangsa lawar pantang ular Satria kena perang sile jambak sile banting ngadu ilmu ngadu balik nanti kena kadisaya Satria bermakam karena dengan kapalitan berangna terikat terikat pas Satria pilih tanding Satria pembela bangsa mayona musuh nucuran teneng ludeng hanterina satu mati Satria lamit tanding pada ulung kasaktina kawas kita kawas kuda papasangan Satria rebutan bakti Natuakan dari mana bakti Silih seret silih elegan Ketidak benteng bayangan Sato mara sato mati Jalma marah pada Melayu lawan berjuang di medan perang berjurit di medan juri Sato marah, sato mati lawan Satria bertandang masih curi itu makaning perlaya toba
tengtengan si Gatot Kaca can beres kene aing bisa males mati karena kanyerian kolot aing alah ayeuna geus adi aing sampun masih mati kemakaning pelayan tengtengan si Gatot Kaca alah tapi ulah sambat kaniaya sadu mundur pantrang aing kudu mulai dina waktu ayeuna mah waktu nasi Gatot Kaca masing pak si Gatot Kaca aing bangsa ngayonan musuh-musuhan ngayonan musuh nu beda pati ade aing dadeuh teuing pati ya kurang ajar dina waktu ayeuna aing bakal ngaluarkeun pepernian ha ya Itu Cenajim. ya Prabulodra Parisangka Nyadenya. nyatana emut yen anjeunna teh kagungan ilmu nyatana aji kemayan lajeng ya aji kemayan teh dieu mah ya Prabulodra Parisangka anu watakna nyatana ka Raden Gatot Kaca jadi linglung Raden Gatot Kaca jadi baluang temut nyatana lali kana Purwa Daksina Purwa Paramwitan Daksina wekasan temut nu disanghareupan teh saha kitu kayana Inan Ratu Mamban Matu dia Malaras Inan Ratu Mamban Matu dia Malaras Gatot Kaca bakal linglung sadina waktu ayeuna iya paman bra ya bro ya paman naon ayo sebutkeun berai ulah gawah ulah ngadak-ngadak lu jadi linglung kieu teu inget kana ajian-ajian kaula gawah hayo sebutkeun ha wah kurang ajar ya mual nerat mual men eta ha mempan ka aing ha shot satekra kebek oge sia beakeun ka panasaran ha beakeun ayo rasakeun ayo eles ti kasahyang tuh
Raden Gatotkaca dijamaknya tanah ke Prabodra Parisangka ngalumuruk lir kapuk kai bunan lir kapas kahujanan kitu kayanan iya gening teu sakara-kara si Gatotkaca anu cenah beda gagah sakti mandraguna geninganan katenyo ku aing ayeuna kasaksi teu sakara-kara geus roboh ajian aing Pancasona ayo gerak tungkul kana nyukut gerak tengah kasanapa gelalayan nyiap dua papasangan kulon metan kidul kaler luhur handap halodo nyijih kueca ayeuna keneh ku aing bakal dipergat ke nyawa Gatotkaca bakal dipodaran ku aing beak kapanasaran aing meureun lamun geus malas pati kana kanyerian Kangjeng Rama oge adi aing Silon Ragen bagja luar biasa si Gatotkaca geus roboh na waktu bagja luar biasa wala dia balat tinggal si Gatotkaca Senang udara taringan berjuang di medan perang. ya kurang ajar Pagamayu dinulungan ningalakan. Satu mundur pantang pulang. ya ya kejadian Raden Gatotkaca nyatana dipuntang dibanting ku Prabu Wadra Parisangka hingga dibalangkeun ragrag nyatana payunan sastra jingga ugi Semar Badrana Ngayuan dinulungan. anu nuju halu mampah ieu sastra jingga sasatna kaget barang ningali aya anu ngalayang ti ganawati ragrag di payunanana lain juragan Gatotkaca leungit Kemana tuh Kang? hah Kemana? oh nyata ting kamana ieu teh tadi mah kalangkangna teh aya ayeuna meunang jadi ngadak-ngadak eueuh oh kamana ieu kudu neangan aing pak naon ya ya juragan Gatotkaca leungit teu aya leungit teu aya nya teu aya leungit nah nu bener atuh sia teh jang sumuhun tadi teh urang teh ngudag-udag kalangkang ayeuna kalangkangna teh leungit teh aya Leungit udagan. leungit udagan ya kitu da wala naon sia ka mana wae
iya kuring mah iya hayang ngahejeun heula sakedeuk. Geus ya eta ada khobat ilah ilallah ya. Oh. Kemana wae atuh akang Duh, dek sebut nunutan beuh teh. nya da nunutan wae akang. Di jalan ge aya bari leumpang ge nunutan. Nya. Heeh, nya teh deh. Bari heuai Nya nyuruh pantara ngan heulai. nya kitu. Pak, naon ya? Ieu juragan Gatot Kaca Leungit. Dina waktos ieu juragan Gatot Kaca nu dipalangkeun nyatana ku Praplodra Parisangga. Murag nyatana meneran pisan payunan sastra jiga. Lulus kaulah pot. Kunaon ka teh? Lulus kaulah Lulus, pot. cenah. Lulus pot. Ulah. Ieu mah leuleus. Oh jadi lulus aya kieu. Mejehna leuleus. Wajana. Ya. Naon nu karos egan? Nya cobi-cobi atuh. Lulus kaulah pot. Nu leuleus teh naonana? Kabeh pot. Pandangan Lulus. Nyepean. sampean Lulus pot. pingping Eta Lulus. punuk juga. punuk Punuk oge lulus pot. terus bujal Manya si bujal kudu lulus. saking Keng Lulus pot lulus. tengah-tengah palangkakan Wah, syah. Pak lawan jang juragan Gatot Kaca ketinggalan ka dieu pingsan alah aya anak Eta duka tuh Pak, mun terang mah beunana disaurkeun. Ujung-ujung mah kubrak ngagoler. Ujuk-ujuk Aya. gitu. Aduh aya anak deleja. Kunaon ieu dunungan bet ngagoler di tengah-tengah nyatana alas agar. Wah lulus umat dewa. Nah aya nomor gasa. Nah atuh pami aya nu karaos mah tadi liren heula reureuh heula ge. Amuing kudu minta tulung kasaha deuleujang mangkaning di masih keneh tebih kapuseurna ieu. Kudu kasaha deuleu minta tulung deuleujang buru-buru jang. Piraku kamang banyak kamang au coba kan. Dawala si teh buru ka dieu juragan Gatot Kaca yo. Aduh. Ieu si dawala SY ye. Sare wae jeung mang aup atuh.